Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu teh geningannya anu manis anu kempot anu pangkasepna sa Jawa Barat cek emak eta oge. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekartaji bagian ka-43 nya pala wargi sadayana ieu mangrupikeun karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Alhamdulillahnya terus dua sasih ieu teh teu majeng ayeuna majeng deui beuki rame ya. Nikmat gitu ieu karya carita Kang Rompis teh ngahibur urang sadayana. Jenisna jenis fiksi. Kulantaran memang nu paling endah mah lamun urang ngahayalnya ngalamun da kitu ngalamun mah da teu asup akal. Tah kumaha carana supaya berimajinasi teh terarahnya eta lewat dongeng. Tah ieu teh ngalatih proses intuisi imajinasinya nyiptakeun alam hayal, alam lain gitu, dimensi lain. Da mungguh kitu kahirupan mah nya urang sadayana siga nyata tapi dongeng pan kemah hiji saat teh nya. Bener teh urang teh pernah hirup tah. Sapertos karuhun-karuhun urang pernah kumelendang di alam dunia kalawan carita anu menariknya bener teu ayana gitu. Aya paninggalana seperti makamna pan ajaranana matak jalmi-jalmi anu gaduh ilmu gaduh karya sanaos anjeunna tos ninggalkeun alam dunia bakal tetep hirup lewat karyana, lewat ajaranana, lewat ilmuna tak kitu nya. Sementara jalma anu teu boga karya, teu boga ilmu anu diajarkeun mau teh geus we leungit tina kahirupan, leungit tina carita matak deui nu bisa mere harga keur urang sadayana kecuali ilmu teras berkarya dina hiji perkara anu mere manfaat keur papada jalma nya. Kumaha salajengna ieu lalakon Dewi Sekartaji teh ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun saat acana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di subscribe heula nya supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantainya ditepas ngabaheuhai. Aduh pokona mengabayangkeun nu bohai teras di padamelan, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan bari nyupilan pokona makum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel cenah bari sasapu bari ngistrika bari malikeun katineung oge ulah hilap di like di komennya pala wargi sadayana sareng ulah di skip iklanna da bageur. Anu ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer tiasa kana nomor dana eta ieu nomor dana ieu nomor rekening sabaraha we saikelasna nya kanggo meser kuota meh tiasa live sareng upload. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif pala wargi. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian anu ka-43. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun. Prung
Basa anjog ka tukang dahareun sarerea gukek dariuk dina bangku. Mangga Den, bade ngagalih naon kantun milihan bae. Ceuk tukang dagangna tangtungan awewe tengah tuh galeh gehna keranan. Ki sakedap bibi nuju ditinggalan heula ieu teh. Sok kadinya bibi gademol milihan ku sorangan. Bisi arek dibajong oge hepek teh teuing asal ulah jeung nu dagangna. Waler Dewi Sekartaji ngabanyolan ka Komala. Keke, nah ulah dibajong jeung nu dagangna. Duitna kurang kitu. Cek Komala bari jeung kerung. Hor, lain duitna anu kurang atuh bibi. Bila ku urang mandek dibeli jeung anu dagangna. Daek kitu marabanana. Waler Dewi Sekartaji bari gumujeng. Den sipa katut Elena Panhotman ngabarakata kagugu ku cariosan Dewi Sekartaji. Kabina-bina teuing sinden mah dugikeun ka sareng bibina ge bade dibahajongnya. Pokna si bibi tukang dagang bari nyikikik seuri. Ari Komala ukur garo-garo teu ateul bari jeung seuri koneng. Den sipa jeung Elena Panhotman terus bae milihan kadaharan, kitu deui Komala nyokotan sakabeh kadaharan anu ngajagrag di dinya. Basa kadaharan geus dibungkus, bogana Komala mah panglobana. Cacap babayar anu opatan laleumpang deui salse nakranan. Ke, ari ngaran bibi teh saha? Bisi bae panggih deui. Saur Dewi Sekartaji tumaros ka Komala. Ngaran kuring mah Nyimas Cuy, ngan sok pada nyeluk malah. Walon Komala bari jongjon leumpang. Be, asa jauhnya tina Nyimas Cuy jadi malah. Ngaran kuring mah Dewi Supata, ngan sok pada nyeluk Nyai Ungku. Saur Dewi Sekartaji bari gumujeng. Den sipa sareng Elena Panhotman ukur bating cikikik ngadangu cariosan Dewi Sekartaji teh. Alus kitu eta ngaran teh Dewi Supata, ngan hanjakal kebluk ka jaluna, kudu disareatan ku hayam jago, mun bisa mah ku hayam leuweung. Cek Komala ngareret sakedeung ka Dewi Sekartaji. Komala kawas nu apal lamun Dewi Sekartaji teh hese katarik ati ka lalaki. Bener eta teh, hayam leuweung mah kasintu ngaranna. Saur Dewi Sekartaji bari imut. Lain kasintu, hayam leuweung mah anu sok ulin di buruan imah. Tah, lamun arek nyareat, hayam jagona tewak 2 siki, terus kurungan di imah. Pokna Komala deui ngajentrekeun ka Dewi Sekartaji. Hor, hayam anu ulin di buruan mah kotok kukutan atuh ngaranna. Bari nage biheung teuing hayam saha, pira kuting janji newak. Saur Dewi Sekartaji ngaraos leungeung ngadangu cariosan Komala. Lah, teu kudu loba pikiran, ngaranna ge syarat keur nyareat. Hayam mah moal cuy bebejakeun nu bogana lamun aya nu newak teh. Pokna Komala teu kireum-kireum. Den sipa jeung Elena Panhotman ukur ngehkeui seuri bari jeung silih jembel ngadenge caritaan Dewi Sekartaji katut Komala teh. Dewi Sekartaji teu nyarios deui, ukur ngusapan mastakana ngaraos helo ku polahna Komala. Basa geus rada anggang di Taman Santigi, pok bae Dewi Sekartaji ngalisan. Bibi malah, kuring mah arek terus mulang ka imah. Bisi hayang ulin mah isuk atawa pageto tepungan baik kuring di bumina gubernurnya. Nya, kuring arek ulin, ngan kade kuring kudu disuguhannya, omat nyuguhan kadaharanana anu ngarareunah pokona mah. Walon Komala kacidapok sana. Nya tong salempang, ku kuring bakal disuguhan opieun anu ngareunah. Bisi hayang dahar jeung daging kotok atawa daging muning oge, ku kuring bakal disadiakeun. Saur Dewi Sekartaji maheutkeun. Bener eta teh Nyai Ungku. Duh, geus lila kuring teh teu ngadahar daging hayam. Sumahuna daging muning mah nuhun Nyai Ungku. Cek Komala kacidabungana.
Keke, kuring teh arek tumanya heula ka si Nyai anak siluman. Ari eta bouk make nanahaon nepikeun ka sarua jeung bulu jagong kitu. Ceuk Komala deui bari ngidikeun ka Elena Van Houtman. Sanes anak siluman bibi, nami Elena Van Houtman. Walon Elena Van Houtman atra bangkenu, Dewi Sekar Taji sareng Den Sipa garumujeng ngadangu cariosan Komala katut Elena Van Houtman. Hampura poho deui kuring teh. Nya eta bouk make nanahaon, kuring mah banget ku katajina eta teh. Ceuk Komala deui keukeuh tumanya ngeunaan buuk Elena Van Houtman anu pirang. Tengganggu nanaon bibi, margitos ti kudratna rambut mah pirang. Walon Elena Van Houtman ngajentrekeun ka Komala. Ke, ari eta panon make naon deui? Asa teu parok jeung batur warnana nepikeun ka hejo kitu. Lamun disidikeun mah kawas buah caruluk ngora. Okna Komala tumanya deui ka Elena Van Houtman. Sami soca candak ti kudrat bibi, janten rambut sareng soca sanis jijienan, namun ti dituna gitos kieu. Temal Elena Van Houtman ngajentrekeun deui ka Komala. Oh, kaharti ku kuring marek terus balik ka imah ieu teh nya. Bisi poho isukan kuring rek ulin ka imah gubernur. Kade montong ngomongkeun kuring satukangeun, lantaran kuring mah bisa ngadengi. Ceuk Komala teu euleum-euleum. Dewi Sekar Taji Den Sipa katut Elena Van Houtman ngagigi kagugu ku caritaan Komala. Nya sok rek ulin mah ku kuring poe isukan di dagoan. Saur Dewi Sekar Taji maheutkeun deui. Satu tas amitan kanu araya didinya, Komala ngungkug balik kebat ka jalan beh kenca. Pon kitu deui Dewi Sekar Taji sareng anu sanesna sami jalengkar ti eta patempatan. Heuleut sawatara waktu, Komala geus anjog ka pangrereban, ditepas imah sagara katut si Jaid keur uplek ngawangkong bari pating kelepus udud. Basa mireungeuh Komala geus datang deui ka dinya, panon sagara katut si Jaid tangka buncelik badi sinenjo ririwa, duanana meh bareng gigisi kana panona bisi bae kasamaran tinggal. Tetela Komala geus ngarobah tangtungan jadi awewe bule, buukna pirang sarta panona hejo, bleg bay rupana Elena Van Houtman. Panon sagara katut si Jaid ukur molotot ka Komala, jinisna leumpang nyampeurkeun ka maranehanana. Basa geus aya di hareupeun sagara katut si Jaid, pok bae Komala ngawakca. Nyana katuangan kanggo aranjeun duaan, ieu katuangan hukumna halalun al barokah, margi di jajanan ku sirai ungkug sapara kanca, wos wesen deber maknyot duden en ngopnai, pokona mah ngopdud. Komala nunda kadaharan dina meja, teu malirek kanu duaan anu gawena ukur carolok. Nurutan walanda.
Komala nunda kadaharan dina meja temalire kanu duaan anu gawena ukur pating carolohok. Sagara jeung si Jaid ukur silih reret ngarasa buleuneng ningali polahna Komala. Bari rumegag pok bae sagara nyarita. Atur nuhun Nyai. Dupi nemete nyarios naon. Hapunten bun engkang makira ngartos. Dasar boloho, eta teh basa Walanda. Matak kudu loba ulin sangkan teh butak sirah teh. Yeuh, regepkeun. Hartina was wesen demer maknyot duden et lopnai ngopdud nyaeta bisi bosen beberkeun samak nyokot ududeun dibarengan ku ngopi. Tak kitu eta teh hartina. Walon Komala bari gancang ini tidinya. Ngadenge caritaan Komala, sagara katut si Jaid ukur ngembang kadu, paneutupna nuturkeun kanu indit bari jeung gogodeg pinuh ku kabingung. Jika nama akang mah bakal tulus gelo ieu teh Jang. Ceuk si Jaid bari ngusapan sirahna. Ih, palias teuing atuh Kang, sok suaban ari nyarita teh. Lamun akang gelo, kuring taya batur deui atuh Kang. Walon sagara geug-geui ka sobatna. Lain kitu Jang, akang teh asal leuneng ngapadungan polana si Inden Komala. Unggal mawa kadaharan sok beda eta teh hukumna. Heuh aya hukumna nu rada kaharti, tangtunganana jadi Walanda ka singsal. Mun bisa mah Jang, si Inden Komala ulah dikencar teuing. Lainna naon Jang, bisi bae salah barang dahar eta teh. Ceuk si kaja deui bari teu woleh ngusapan sirahna. Tong jadi pikiran Kang, Komala mah diomongan ge moal ngagugu atuh, kadon malik nyegag. Ayeuna mah urang ngopi we bari udud, lumayan pan teu olok teuing kana duit. Walon sagara bari gasik mukaan kadaharan dina meja. Kocapkeun deui kayaan di rohangan Banyu-Dewa, nepi ka wanci sareureuk kolot anu lulus tina ujian dipentes wowosena ukur tiluan, jadi dina 100 urang jawara anu dipentes wowosena ngan 10 urang anu lulus sarta bisa miluan kana pasanggiri. Ari 3 urang anu lulusnya eta Ki Umbar ti paguron Ranca Badak, Mad Soleh ti paguron Tajur Luhur, sarta Sumardi ti paguron Kalong Hideung. Ujian mentes wowosen dituluikeun deui dina poe isukan sarta bakal diiluan ku 110 urang jawara ti 4 kagubernuran. Dina poe isukna sakira wanci haneut moyan, para jawara nu rek dipentes wowosena geus ngadareugdeug ka rohangan Banyu-Dewa. Diburuan jalma-jalma ngagarimbung minuhan eta patempatan, pon kitu deui Komala, inyana geus aya di dinya dibarengan ku sagara. Komala make baju pangsi sarua hideung, beungeutna ditutupan ku karembong hejongora, saurang ge taya nu apaleun lamun eta awewe teh miboga rupa anu kacida geulisna. Ari sagara ukur make dudukui hoe, ulah teuing kapenterang ku panon poe, tangtungan sagara nu kasep jeung gandang jadi panarik ati pikeun awewe nu araya di dinya. Kaum awewe anu rek dipentes wowosena pating lalieu ka sagara bari jeung silih harewos jeung pada baturna. Otih, eta jalu tangka kasep kitunya. Duh,
Iya teh pating seredet. Asal lenyapan teu puguh rasa ieu teh. Aduh. Eta gerak nyut-nyutan. Ceuk salah saurang awewe ngaharewos ka baturna. Bener, lain ngalelewa. Kuring ge sarua awak teh asa ngadarek dik badi salatri ieu mah ieu. Unih. Walon baturna anu ngaranna Oti sarua ngaharewos. Kutan eta teh hartina urang sarua kagembang we eta jalunya. Ceuk eta awewe deui anu ngaranna Une. Teuing atuh ngan anu jentre mah uing tadi isuk-isuk pohocan sasarap heula ieu teh. Jadi ngeleper. Walon Oti nyikikik seuri. Dasar si Kebi pika sebulan pisan. Pokna Une panonna muncereng ka Oti bari jeung ngadegungkeun sirahna. Telila di antarana anu rek dipentes wosena nungtutan arasup ka jero rohangan Banyu Dewa. Gancangna carita nepi ka wanci kalangkang satangtung anu geus dipentes wowosena aya kana 50 urangna. Tina 50 urang anu lulus ukur 4 urang. Basa jalma nu ka 50 hiji geus kaluar ti rohangan Banyu Dewa, komala anu dibarengan ku sagara gancang asup ka eta rohangan. Basa geus aya di jero rohangan Banyu Dewa, komala katut sagara gasik ditalek ku Raden Sulaksana. Ngaran anjeun komalanya ti paguron kalangkang jagat asal lemburna ti Cimacan. Sagara gancang nembalan. Leres pisan Raden, dumuk di Cimacan ti paguron kalangkang jagat. Raksadewa, ari Cimacan teh kasup ka gubernuran mana sabenerna eta teh? Sabab eta wewengkon teh wates Gunaloka jeung Sabdaloka. Pokna Raden Sulaksana ngareret heula ka Raksadewa. Lebetkeun bae ka Sabdaloka, margi langkung caket ka puseur daya Sabdaloka Raden. Walon Raksadewa nyindekeun. Oh nya baya tuh ari kitu mah. Sok anjeun geura sayaga pikeun dipentes wowosena nyai. Ceuk Raden Sulaksana bari nyidikeun ka Komala. Komala tibang unggeuk sagara gancang ngejati dinya bari rurat reret nitenan kaayaan di dinya. Raksadewa mawa cai Banyu Dewa kana batok, song dibikeun ka Komala. Cai dina batok diinum ku Komala nepikeun ka beak, jinisna terus bae mancegkeun kuda-kudana. Sok geura pentes wowosen kuring teh rek metakeun jurus atawa ngadu ilmu. Sok bae. Pokna Komala bari rutret ka Raden Sulaksana katut ka Raksadewa. Samarukna meureunnan rek dipentes ku jurus atawa ngadu ilmu, puguh bae Raden Sulaksana jeung Raksadewa teh pating raranjug sabab cai Banyu Dewa kawas anu temetu ka Komala. Raden Sulaksana gancang nyampeurkeun ka Raksadewa. Raksadewa, nah teu salah nyokot caina eta teh. Piraku unaman cai Banyu Dewa taya karasana ku eta awewe. Ceuk Raden Sulaksana ngomongna halon tumanya ka Raksadewa. Lepat kumaha ari Raden? Kapan ieu cai teh restan jalmi nu tadi teu lulus apanan? Pacaduan teuing pun emang lepat masihkeun manun. Walon Raksadewa ngajentrekeun ka Raden Sulaksana. Sok bere deui eta awewe teh cai Banyu Dewa. Asa teu kaharti kupikir kula mah dah. Ceuk Raden Sulaksana bari gasik balik deui ka tempatna. Raksadewa gancang nyiuk deui cai Banyu Dewa, song dibikeun ka Komala, tapi anger cai Banyu Dewa teh teu metu keneh ka Komala, meakeun kapanasaran Raksadewa mere deui cai Banyu Dewa tina gentong anu sejena, teu sirikna dipapai kabeh. Lamun diitung mah geus aya kana 5 batokna cai Banyu Dewa anu diinum ku Komala, tapi keukeuh cai Banyu Dewa teh kawas taya dangiang teu neura ka Komala.
Tumrapna ka Komala jadi malik amek asa diheureyan ku Raden Sulaksana. Heh, nanahunan ieu teh? Kuring kadon dititah nginum, ngarekeun kaburu ya ka aing teh. Kadon bunghak deuleun. Kadon bunghak kana beuteungna ge deuleun. Nya kitu mah ku kuring diinum sagentong tah sakalian. Bari nage lamun nyuguhkeun nginum kudu jeung opieunana sakalian atuh. Bere kadaharan anu ngarareunna martabak ke. Ceuk Komala panuna muncereng ka Raden Sulaksana. Raden Sulaksana teu nemalan, inyana ngarasa seber ku Komala anu teh telah miboga elmu anu kalintang linuhungna. Tong boroning mah 5 batok, kakarek sabatok oge kanu sejen mah teu sirikna adu blajer. Komala teu malire ka Raden Sulaksana, inyana ngadeuketan meja Raden Sulaksana anu pinuh ku dahareun, kedawa Komala ngahanca kadaharan nepikeun ka beakna. Sagara gancang nyampeurkeun ka Komala, kasieun jinisna nyieun kariweuhan. Jadi kumaha ieu teh? Mun teh suweuseuan teh arek moal? Ceuk Komala bari mencerong ka Raden Sulaksana. Anjeun geus lulus Nyai. Ayeuna mah geura kaluar ti dieu ke dianteurkeun ku para punggawa kana kareta kuda ka tempat pangrereban. Walon Raden Sulaksana atra tagiwur eleh babar ku Komala. Teu puguh pisannya. Nya ukur dititah nginum mah geus bae ti tadi teh nyokot sagentong keur di imah saware. Nuhun opieunana, hanya kalangan saeutik. Walon Komala bari gancang ini tidinya. Hapunten Raden, isim abdi duaan sejaha permios. Ceuk sagara samemeh kaluar ti eta rohangan. Raden Sulaksana katutrak sadewa ukur arunggeuk bari nyerangkeun kanu arindit. Basa Komala jeung sagara geus taya di dinya, pok bae Raden Sulaksana nyarita. Teteh lah aya jawara anu miboga elmu kacida luhurna. Nepi ka Cai Banyu Dewa teu neurah kana dirina. Dak sadewa, ke peuting satu tas ieu acara lekasan. Urang ngadeuheusan ka Sinden Sekar. Mangga Raden, pun mangge kalintang kagetna ieu teh. Ingal Cai Banyu Dewa teu mutu pisan ka eta istri. Ditinggal ku pun mang mah eta istri teh sapertos anu kalintang galakna deui. Walon Raksadewa bari gogodeg. Nyeta kitu pisan. Kawas miboga siman kacida rohakana. Nepi ka kula ge ngarasa seber. Wayahna titah para punggawa nyokot deui kadaharan. Kulah yang ngopi heula ieu teh. Ceuk Raden Sulaksana bari ngabebeutkeun awakna kana kursi. Mangga Raden. Walon Raksadewa giakna keraanan. Inyana gancang nitah salah saurang punggawa pikeun nyokot kadaharan ke Raden Sulaksana. Kocapkeun deui Komala katut sagara, basa anjog ka pangrereban anu disadiakeun ku pihak kagubernuran, duanana gancang milihan kamarna sewang-sewangan. Komala sakamar sorangan, ari sagara sakamar duaan jeung si Jahed. Komala teu milu ngakutan barang mindahkeun babawaanana ka imah anu anyar, inyana bebeja ka sagara rek nepungan babaturanana. Sagara teu bisa ngahulag, geus apaleun kana adatna Komala nu hamo bisa pungpang. Komala gagancangan ini tidinya rek nepungan Dewi Sekartaji ka imah gubernur. Pamiarsa sadayana,
waktosna parantos tenyekapan deui nya. Insyaallah ya kini urang lajengkeun dina episode anu salajengna. Luar biasa tos ngawitan menarik ieu lalakon teh nya kulantaran pendakna Dewi Sekartaji sareng Komala. Bahkan janten sobatnya Dewi Sekartaji sareng Komala teh. Jadi dina ieu carita nu katawis teh nu panggagahna teh nya kasakten Dewi Sekartaji. Tapi sing horeng aya nu tiasa ngabendeng kasaktena nyaeta Komala. Nu janten pertarosan depannya tanda tanya itu misteri saha ari Komala teh tak acan kaguar dina ieu carita. Pamugia kapayuna tiasa kaguar saha sabenerna ieu Komala teh. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleuh Museum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.